Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di sareng simkuring di channel Agus Kopdas. Dina video ieu simkuring mintonkeun caritaan anyar anu judulna Taneuh Goib. Nu janten dalang dina carita ieu teh aya lieu nyaeta Abah Wawan Rustiawan. Saha Abah Wawan Rustiawan? Kantun diklik link Facebookna anu mungkin ku abdi di serat dina deskripsi video. Angge barayan nu teu acan aup, mangga aup heula ku jalan di subscribe channelna. Tong hilap oge like, comment, share video simkuring supados simkuring leuwih sumanget pikeun ngadamel konten-konten nu sanesna. Mangga nyangakeun ieu dongengna Taneuh Goib bagian kahiji. Wilujeng nongton. Kocapkeun dirja hiji jajaka anu lengoh keneh pangawakan dedeg sampe rupa hade perbawana handap asor jeung DPDP salian teh eta oge dirja teh sarajan budak kora tapi geus boga pangusahaan sorangan malahan mah geus boga imah jeung kadalaan sorangan eta oge hasil tina usahana sorangan kuhal eta loba awewe nu barogoheun ka maranehanana nganyaeta acan aya nu sreg jeung hate manehna tapi aya wanoja nu dipikaresep ku manehna nyaeta Eha anak cepiah tukang lotek nu muka jongkok pentaseun rupona. Eha awewe umurna kira-kira 20 tahunan geus teu boga bapa ti umur 6 tahun oge. Bapak namaot meneran keur buburuh ngalakalapa nu Juragan Dayat. Ari Juragan Dayat teh tayalian nyaeta kolotna Lilis. Wanoja nu saumuran jeung Eha. Sarua boga rasa bogoh ka dirja. Ari Eha sapopoena mantuan indungna dagang lotek. Kusabab dirja mineng jajan lotek ka jongkona antukna jadi mineng panggih jeung Eha. Dirja sok maling-maling neuteup ka Eha. Disidik-sidik ku dirja geuning Eha teh geulis. Salian teh eta Eha oge bager tara codeka kobo deui ubrang abring ulin mah istuning di imah lamun tos meneran balik pantuan indungna dagang oge. Dina hiji poe dirja neuteup ka Eha. Ari Eha sarua keur nempokeun ka dirja. Pro dua panon silih teuteup serneg. Eha api-api padahal hate mah ratug teu puguh rasa. Nalika diteuteub ku lalaki anu dipikaresep. Eha ngagerentos jero hatena. Atuhnya kang dirja teh mani neuteub ka kuring kawas kitu moal kitu bogoheun. Disaprak kajadian eta beurangna diteuteup peutingna gulingga saha teu daek sare kabayangkeun bae rupa dirja. Sakapeung seuri sorangan, sakapeung ciciri hilat nutupan bibirna. Tapi jikana pamupi moalen kudu bogoheun ka kuring mah. Kitu we sapeupetingna teh. Beurang kabayangkeun ari peuting kaimpik sare teu tibra dahar teu mirasa kitu nu karandapan ku Eha disaprak kajadian silih teuteub jeung dirja. Tilu poe disaprak harita dirja datang deui ka jongko indungna Eha. Dirja nepikeun ka teu ngicep ningarupa Eha sabab Eha ngahaja dangdang ngarep-ngarep dirja nempoeun. Nyaan we dirja kot ka olohok malahan mah ngahawapkeun lotek ge lain kana paham malah jol kana iru. Dirja ngagerentos jero hatena. Beuh nya ari geulis ieu si Eha teh. Gancangna carita antukna dirja jeung Eha bobogohan teu kudu dicaritakeun kumaha cara ngedalkeun eusi hate dirja ka Eha nah ku cara WA atawa inbox nu jelas guyur salamur iar sadesa
rame tiap RT nu akhirna nepi kana ceuli Lilis anakna Juragan Dayat. Lilis maido kanu jadi bapana. Papa mah tinggal kanu jadi anak. Cek Lilis ka bapana dina hiji poe. Dinya aku mah ari Lilis cek bapana. Apa Lilis teh bogoh ka Kang Dirja, nah atuh bapak cicing bae. Kari-kari ayeuna Kang Dirja geus bobogohan jeung si Eha. Nah make ngambek ka bapak. Ain hayo balakakeun sorangan. Atos bapak ngan ditampik. Bener-bener tengah jenan ka anak dewek tas si Dirja teh. Wani-wani nampik acinta ti anak dewek. Malah hayo bobogohan jeung si Eha anakna si Jenat Caher kulut bujang dewek. Ieu carana mah sarua jeung ngahina ka dewek tah bobalak. Matak naon atuh ku bapa sampeurkeun ka ditu ulah cicing wae. Lilis manasan sabab manehna yakin bapana moal ngantet. Arek keun urang sampeurkeun tumang geus wani ngahina ka anak aing tah si Dirja teh. Juragan Dayat beubi ngahayap panas. Tunda lampah eta ayeuna urang nyaritakeun Dirja anu aya di rukona. Dirja keur paguneman jeung pagawena nyaeta Didin. Jek Dirja arek sabaraha ton bulan ayeuna nyokot beas cek Dirja naja ka pagawena anu ngaran Didin. Ropina mah kedah 10 tahun Kang. Sabab langganan anu di Jakarta terus nyuwunkeun 6 tahun kanggo sasi payun saurna. Tah sesana kanggo langganan anu darongkap nyalira ka dieu. Oh, mun kitu mah tos we atuh. Sakalian 15 tahun jeung langganan anyar nu ti Depok. Cenah mah arek datang nyokot minggu hareup. Oh nya mangga atuh Kang ari kitu mah. Teu langkung akang eta mah. Keur kitu Jol Eha datang ngajingjing rantang, ngahaja nganteran keur makan siang Dirja. Ngahaja meunang masak sorangan. Eha uluk salam. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Geuning nyai kalebet gelis. Sumuhun Kang teu ngawagal kitu. Teu atuh gelis, malah bunga akang mah. Nyanak naon eta? Cek Dirja ngareret kena rantang. Oh iya apanan akang palai tes moal lauk emas. Nu lada teh sanes. Ieu ku nyai dipangdamelkeun lada malihan emas cek kena oge teh dikeuretan ngahaja guntungan. Embal Eha bari gumeuli sumogo. Duh. Centen raos atuh akang. Mang Udin geus dahar can? Dirja jual nanya ka Udin pagawena. Teu acan Kang. Oh, yeuh duit yang meuli dahar sakalian ajakan si Uhad. Sumuhun Kang, hatur nuhun, tapi naha geuning masihan atosna ageng teuing Kang. Bisi Mang Udin rek meuli nasi Jamrang ka Cirebon atawa rek meuli nasi ka Padang, eta jang ongkosna sakalian. Cek Dirja bari ngiceupan. Udin surti kana kayaan kitu. Sumuhun Kang, bade meser soto we ka sareng si Uhad mah. Langsung meser ke Kalamongan, mangga di kantor sing Jongjon Kang. Nyasok atuh kade di jalannya. Udin ngalius terus nyamperkeun ka Uhad sobatna. Atawa batur sapagawena. Cek Udin, Had, hayu perang dahar euy. Urang meuli sangu ka Lamongan. Nah, ari laing atuh jauh ti Bandung ka Lamongan mah euy. Segala rupa teh sok pamuhalan sateh. Tak loba carita lah. Hayu we tuturkeun dewe. Nu penting mah dahar ngeunah ayeuna mah. Udin jeung Uhad tinggal leos. Sanggeusna
Udin jeung Uhad tinggal leos. Dirja nyarita ka Eha. Hayu atuh gelis, urang karohangan akang. Cek Dirja meneran Udin geus marangkat. Mangga Kang. Tembal Eha tuluy nuturkeun Dirja karohanganana. Geus di jero rohangan tuluy diukna kursi ngarendeng. Hatur nuhunnya gelis. Sawangsulna Kang. Hapunten sakiayana. Duluy weh Dirja jeung Eha dalahar. Keur anteng dalahar di luar aya nu uluk salam. Tapi bari hahaok. Assalamualaikum, Dirja. Dirja, di mana maneh? Kaluar euy. Cek eta nu unjuk salam teh. Hahaokan. Waalaikumsalam. Saha teh jol sosorongot. Tebal Dirja bari gawat nyamperkeun ka pantuhari. Aing Haji Dayat. Cek nu karak datang nu tayalian Juragan Dayat Bapana Lilis. Ai, geuning juragan, mangga atuh kalebet. Dirja nemalan hadap asor. Teu kudu. Ulah api-api bager sia. Dirja. Juragan Dayat nemalanna teh bari dolak cangkeng anggar sosorongot. Kunaon ari juragan datang-datang jol kawas nu ambek. Tembal Dirja. Ilaing teh apa ka dewek? Jelema pangbeungharna salemur ieu mah. Hah? Juragan Dayat anger nembongkeun ka ambekna. Nya apa atuh Pak Haji? Ngan kunaon jol ngambek? Dirja hemeng. Ilaing geus nyeri anak dewek si Lilis. Nampi kacitana ka Ilaing. Ngandung hati ngahina ka dewek. Kebalak. Juragan Dayat aheng nyaritana. Ngahina kumaha? Apa dan sidik kuri oge nampikna ku cara nu alus? Teu sugan ngahina atanapi ku caritaan nu matak bijirieun hate. Dirja demaleuy. Manehna geus surti kana kaayaan pangna samahna ngambek kitu teh. Tong loba carita babalak. Ayeuna dewek rek nanya sakali di kasia. Rek dari mah moal ka anak dewek si Lilis ha? Lamun teu narima, tong sebut garan dewek lamun teu mampu nyieun usaha lain bancur atau bangkrut. Cek Juragan Dayat ngancam. Nah nganggo maksa. Memang cinta teh dipaksakeun. Dah henteu. Sok ari juragan arek ngancurkeun kuring mah. Ku kuring ledunan. Sok nepi ka mana? Dirja nu satadina sabar mimiti ka sideut abarahna. Ilaing tang tangka dewek ha? Si inget sia. Kabeh tangkulak beas jeung para patani nu aya dina paguyuban tah dewek nu jadi katuna. Lamun cek dewek ulah dijual ka Ilaing pasti bakalan nurut kabeh oge kan ngarti? Juragan Dayat beureum beungeutna. Teu nyangka Dirja bakal balik nangtang ka manehanana. Nya sok melik mah nu maha kawasa nu ngaturna lain ku jelema lamun dikesakeun kuring kudu ajur kuring narimakeun. Dirja ge teh eleh geleng sarua ngorongosna. Keur padungdengan kitu jol Eha ti jero rohangan. Tah geuningan ieu awewena nu geus carebut lalaki nu dibikacita ku anak aing teh. Dasar jelema balangsa, jelema sangsara sia. Teu ngeunteung jadi manusia teh. Arek kagantungan hirup ka si Dirja. Hah? Jawab sia. Juragan Dayat tunjuk ka Eha. Eha dapikeun kang lapar saumur hirup kakara dihina bari ditunjuk kitu mah. Raju ngahing-hing ceurik. Hei, kolot kapoe. Tadi aing sopan kedeh ka Ilaing. Ngan sia geus ngahina kanu jadi calon pamajikan aing, sia arek ngahina ka aing sok. Tapi sakali sia ngahina ka calon pamajikan aing geus beda caritana. Ayeuna sia hayang kumaha? Sok
bisi rek diadu jeung aing, hayu sapaehna jeung aing. Dirja nu biasana hadap asor pinuh kasopanan ayeuna bener-bener kasunut amarahna. Manehna teu bisa narima nalika eha dihina nepikeun ka cirikna. Sia nantang ka aing, ha? Aing geus kolot kieu oge masih keneh sanggup ngalawanan sia mah. Hayu sok. Adu jajaten jeung aing. Tembal juragan dayat. Tuluy metak masang kuda-kuda. Waktos naseep cag urang tunda dihanjuang sieun dihanjuang siamkeun urang teudeung dihadeureuh sieun tunda gesan aleun teudeung gusam pisan sampeureuan mangsa datang urang sampeur deui amit mungkur paturai patepang deui tina dinten enjing dina carios anu sami mangga hatur nuhun permios.